gempa aya anu kalepasan ngomong wali Allah ketika endek terjadi Palu aya anu kalepasan ngomong Masya Allah lamun abah kula didengekeun ku kula sering kalepasan ngomong ke lamun ditotor be lumpat ke jero Masya Allah kalepasan ngomong dah jadi nyahoeun tah kaji pendi be pernah di kita kaji pendi be cenah dagang nanaon ge moal maju cak abah malu sugi-sugi tiba-tiba omongan abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur mah dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyieun imah kawin deui eta ngaranna maju kan ieu mah kan dagang teh sawan itu dijual mobil dijual imah beak sapotong da ku baju bayu eta bener tah abah barang bah emang bener ih aju ka jero tah abah datang ka kuari bener nya mah ngakuna kula cenah akrab jeung abah